Mi, jadi mangkat damelnya mi hampura jani rek ningakeun umi da kumaha atuh geuninganan teu gawe di imah ge. Sedengkeun jani ge boga masa depan mi kahareupna hampura pisan jani ningakeun umi. Jadi mangkatnya mi nya doakeunnya janinya sing aya milikna. Mangga mi, assalamualaikum. Kemana itu ayam teh? Buah anu mauknya, aduh, aing mah ayam aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang damang Kang. Alhamdulillah. Jan, rek mana aing maneh Bade mau ka kopat? kota nyata Kang bade damel. Ayeuna? Ayeuna pisan. Aing maneh atuh ai kolot kumaha pan ditinggalkeun sorangan meureun atuh. Ka dieu teh nyata aya maksa dak nitipkeun kolot kumaha Kang. Kumaha atuh nya euy. Hampura we da cek tadi nage da akang nu deket tatangi gitunya. Kemarin kieu mah abdi ngiriman ka akang gitu jang kolot. Keun wae lah atuh ari kitu mah heuda urang jeung tatangga meureun keun wae tanggung jawab urang lah ari kitu mah. Nuhun pisan sadayana Kang hampura pisan ngarepotkeun sok ngarepotkeun keun wae lah. Keun wae engke mah rek ditaeun we sinangenong atuh kali-kali mah ka imah urang ka dieu nya. Nuhun pisan. Ada ringrang gitu. Mana sing betah atunya digawean di kotana. Amin. Aing geus kumaha teu bisa ngabantu urang oge. Hampura geus katarima lah kabaran akang teh baheula ka juga lah sing salamat atuh di jalannya. Hampura Kang nya nuhun pisan. Abi teh payun Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istilah teka makam barala duh. Jan, ka mana? Bod, hampura teu katingali Kembae. Damang. Alhamdulillah. Lain ente ka mana mau koper kieu anjir? Rek ka kota nyata bod rek usaha urang teh carita nama. Arek usaha. Arek kolot ente kumaha meureun? Da kumaha deui kolot mah di PHP-keun ka Kang Dasep urang teh. Dipapekeun. Lain ai dulur ente kamarana lanceuk deui. Teu ngurus. Kumaha gian buat diteleponan ge beda meureunan lah aing geus rarabi mah ka kolot teh. Emang Boga tapi tanggung kan jawab masing-masing. tapi kan setidakna sebulan sekali mah nempo kan jadi kolot mah ieu. Soalna naon? Geus eueuh mah tuh urang oge hanya ka kun bisa nempo makam unggul. Kahayang urang mah nya eta buat da kolot mah teu tingali-tingali kolot teh. Tapi aya mah kieu cek urang mah ieu geus we gawe di lemur saya aya da mana teh kurduaan meureun lanceuk mah geus areueuh maksudnya geus rarabi geus we saya aya yang penting mah hejang dahar. Kumaha deui nyata buat urang geus nekat lah kitu belaan ningakeun kolot teh kitu. Justru eta tapi terserah ente ketanya da keputusan aya di ente. Kitu we nya pokona we ente di jalan sing salametnya. Doakeun we buat. Da urang geus di makam deui naik pulang heula teh nya. Alhamdulillah nabi. Jan. Kemana jempling teh? Jan. Aduh, jempling kieu aya. Nanyakeun ka saha di Majarempling aing mah. Baelah daguan heula aing hayang ngeho. Da areueuh bener. Aduh. Saha pisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, kaleresan aya di dieu? Mohon ya tengah aja pada ka Mang Jani. Oh, sami abdi ieu bade ka si Umi ieu teh. Oh, Bade dicana ku abdi si Umi teh. si Umina teh. Mohon. Nah, ka mana emang jadina? Ayeuna mah penak di jalan sareng abdi teh bade damel cenah ka kota. Mang Jani teh. Mohon. Oh. Dan nitipkeun ka abdi mata ku abdi bade dicanak we heula gitu ka bumi abdi. Si Umi nama. Mohon dari ngrang nyalira. Kumaha atuh nya? Manawi atuh Akang, kumaha?
Bade nagih ka Mang Yani. Oh gaduh sametan deui nya. Nya, Atuh kumanya. efek teh geuningan ai pas ka dieu teh aya Mang Yani teh di saur-saurnya. Pantes atuh ari ka kota mah. Mohon da mata kitu ge painten kang mayar sametan ka akang painten mata damel oge. Nya pasti ku kitu teh Da mah. di lemur mah apa meureun kang sesah padamelane. Ah, nya eta atuh. Entong hari ganing intina mah anu tos biasa nganggur gitu. Urang oge anu tos biasa sibuk kan mah rarese Kang usaha teh di lembur. Laras kang karaos ku abdi Mohon. teh. Komo deui anu intina mah teu gaduh pacabakan. Manawi sabaraha kang eta sametan atuh. 1.200.000 sama tanah teh Kang. Alah ning agung kang Nya. lumayan nya. Lumayan sama tanah mah ageng. Ari teu ditagih di ku abdi teh emang tos rada lami sama tanah teh Kang. Mohon. Akang Priyogi da di meureun. Nya atuh aduh komo keur musim kieu mah geuninganan. Mohon kieu we atuh ayeuna mah wios ku abdi digalang heula painten eta mah sametanana gitu. Keun we abdi sareng Mang Jani painten. Oh, mohon saya tuh kitu oge mohon ame abdi teu wah wih deui ka dieu di Tah dalam kitu tebih mohon. kawatos we ka akang abdi mah. Tah kitu mohon. Mohon. Saya atuh aya kitu mah. Janten mungkin kantun akang we nyariosna sareng Mang Mohon Jani. wios mohon. gampil lah da abdi sareng tatangi painten. Oh, mohon saya atuh saya Ari sareng tatangi mah urang saling we gitu. Tah, Urang gitu, teh mohon saling laras. bantu. Intina mah teu saling bantu sareng tetangge, Mohon. sareng saha deui nya. Alhamdulillah ya ge abdi panen di sawah teh alhamdulillah ning aya. Oh, mohon saya atuh kaleresan. Nuhun punten we mun jadi ngarepotkeun ka Wios, akang. Kang teu nanaon. Da taung waler abdi oge sebagai tatangi. Oh, mohon. Etang deui we nya. Oh nya leres. Aduh hatur nuhun pisan Kang ya punten tos ngarepotkeun aduh. Teu nanaon Kang. Nya katambi ku abdi ya Kang nya. Mangga, Ah di bade di kantun we Kang nya. Siap, Tos sonten. mangga. Ya. Abdi oge da teu araya bade mulang. Oh mohon nya. Mohon. Assalamualaikum. Mohon waalaikumsalam. Aduh ya Allah. Alhamdulillah bisa nulung. Dengarnya Mangga nih